Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Jumat, semoga Jumat barokah. Dina ayat ka salapana surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naha henteu datang ka anjeun kabeh atawa naha teu nepi ka anjeun kabeh naba'u nyaeta kabar berita tentang kebinasaan alladzina jalma-jalma min qablikum ti samemeh anjeun kabeh. Saha jalma-jalma nu geus dibinasakeun dina waktos harita samemeh anjeun kabeh datang. Nyaeta kaum Nuhin anu dilibas ku banjir besar di waktu harita. Teu disesakeun sagirinti jami ogenan. Wa adin jeung kaum Ad tegasna kaumna Nabi Hud anu dipaparin hiliwirna angin nu tiis kacida-cida ku tiris-tirisna sehingga terkapar berkelimpangan orang-orang anu kafir anu musyrik. Saterasna saha deui min qablihim teh wasamuda jeung kaum Samud tegasna kaum Nabi Soleh anu waktu harita dipaparin gempa anu dasar sehingga teu aya nu nyesa kaum Samud dilalap ku gempa. Da tina kadorokaanana dirina sorangan. Saterasna walladzina mim ba'dihim nyaeta jalma-jalma mim ba'dihim saatosna eta kaum seueur kaum-kaum saatosna eta oge anu dibinasakeun ku Allah kalantaran ku alakuan jeung akhlakna sorangan anu teu sesuai jeung parentah Allah. La ya'lamuhum teu aya nu uningaeun teu aya nu apaleun hum itu jalma-jalma kabeh illallahi kajaba atawa angin illallahu angin Gusti Allah nu uninga secara terperinci sabaraha jami maut sabaraha jami anu hirup jeung sajabana. Saterasna jaat hum geus datang hum ka itu jalma-jalma rasuluhum pirang-pirang utusan hum di ka itu kaum bil bayyinati kalayan nyana keterangan anu eces anu nyata anu jelas eta keterangan dina kitabna Allah. Faraddu ngan hanya kala teh ditarola ku jalma-jalma kafir waktu harita. Sabab naha maka ditolak teu sesuai jeung kahayang pribadina. Karesepna teh mabok, zina, judi, nyieun kaributan, nyieun kaonaran jeung sajabana sedengkeun dina kitabna Allah eta sadayana teh haram maksiat ka Gusti Allah, maksiat ka Rasulna. Warodu ditolak aidiyahum ku leungeun-leungeun maranehanana ditolak alim kadatangan Rasul sabab mawa tausiah anu teu cocok jeung hatena. Fi afwahihim dina mulut maranehanana. Dina mulut maranehanana teh ngobrolna teh repeh cenah Rasul repeh Nabi. Teu meunang ngomong kitu abdi jadi pusing. Sabab ieu teh karesep pisan naha dicaram cenah. Mabok-mabokan minuman perjinahan teh karesep naha make dicaram. Tah eta patak ditolak mung datang Rasul ka eta kaum. Wa qalu jeung nyarita jalma-jalma kafir waktu harita. Inna sanyana ari kuring sadayana kafarna geus kafir kuring mah sadayana ieu teh. Naon ari kafir teh asal katana teh mun basa Inggris mah kafaro nyaeta cover penutup nutup hate nutup telinga nutup pikiran nutup kebenaran ditutup ngaranna eta cover jadi ditutup kebenaran ku jalma-jalma kafir. Kebenaran nu mana bima ursiltum tina naon perkara anu geus dikirimkeun anu geus diutuskeun tum ku anjeun bihi kana eta penjelasan. Inna sanyana ari abdi sadayana lafi syakin benar-benar aya dina syakin keraguan
mimma tina naon perkara tad'unana anu didakwahkeun atawa anu diseru ka abdi sadayana ilaihi kana eta seruan muribin eta teh membuat abdi sadayana gelisah cenah kitu. Jadi kudongkapna Rasul, kudongkapna Nabi teh kaum kafirin teh membuat gelisah. Jadi naon anu kumanehna dipikaresep dicaram, naon anu manehna dipikahoream kalak handitita. Justru setan ngagoda ka jalma-jalma kabeh ti zaman Nabi Adam naogenan. Tah kituna mugi urang sadayana kalebet jami-jami anu henteu terus-terusan kengeng maksiat ngadamel maksiat kengeng bebendu ti Allah Subhanahu wa taala kalan tebihkeun tina godaan setan anu terkutuk dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan orang sadayana terhindar tina godaan setan. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.